urang teu baca sholawat ka Kangjeng Nabi nutup pintu Allah. Moal bisa kajen ting maripat teh moal bisa kajen bohong. Kangjeng Nabi cicing di lawang. Ya ka dieu, hayu ka dieu geura cek Kangjeng Nabi. Aing ayu anu ngusulkeun ka Allah. Abdi mah isi loba keperluan, aya keperluan naon? Abdi mah isi loba kabingung, boga kabingung naon ayo dilaporkeun ku kaula. Tuh Kangjeng Nabi nanu mantak kurang kudu bersisi lah Kangjeng Nabi teu aya geus nitipkeun ka sahabat teu aya geus nitipkeun ka para tabiin geus teu aya nitipkeun ka atba tabiin teh ka atba tabiin. Hayu cak Kangjeng Nabi ge tuba liman ro'an wa tuba liman ro'a man ro'ani wa tuba liman ro'a wa ro'a man ro'ani wa tuba liman ro'a wa ro'a Habib Rojak terakhir tempat pas gitu lain Habib Rojak iyo tuba tinggal deketan ieu saha nu sok loba maca sholawat ijazah sholawat lobakeun heula maca sholawat ulang hayal jadi maripat ulang hayal jadi wali sholawat bae heulana wayu bae bari lempang sholawat bari diuk sholawat nungguan gitu di masjid maca sholawat dek dahar maca sholawat ngeuk sare maca sholawat bila perlu ka pamajikan ya Allahumma sholli ala cak pamajikan kieu abad teh cenah jaga sholawat beneng ngeuleunn le pas majina nganggeus Allahumma sholli cak pamajikan Habib kok napa ngededet sholawat nih. Nah, nu baca sholawat ka Kangjeng Nabi. Ai sholawatna nu mana ke ngajurus. Lamun sholawat munjiat qadiriyah wa naqsabandiyah kaditun. Sholawat nariyah syadziliyah. Sholawat Fatihah ieu kadituna adalah tijaniyah. Sholawat atuh kaditu aya jurusan-jurusan sholawat teh deka mana ieu urang aya ka jurus jumlah sabaraha sih kieu sholawat saeutik 4444 sholawat saeutik ngitungan mah bisa aya teh nu talar mana hiji naon Allahumma sholli ala Muhammad eta doang hiji jeung Ibrahimiyah paling ge eta bae geus